Sampurasun dulur nu aya di lembur, baraya anu aya di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang suanten deui sareng simkuring dina acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda ieu dikarang ku Abah Kampung ti Cianjur anu ngabantun judul Wawales kanu Telenges. Alhamdulillah nya palawargi ayeuna dongeng tos nincak kana bagian ka-32. Haturan kasadayana anu manco anu mikarandep kana ieu dongeng Sundana. Mangga supados teu nyaongkolong kana waktos. Urang Bandungan wae kumaha ieu jujutana cariosnya Jang Dodok. Sok kaparayun sadayana dur harita teh sirebing acurelat ke tempat anu rada lega, dituturkeun ku Asnawi jeung ku Iik katut si Tatang. Manehna geus mancuh padu hareupan sirebing dirempu ku tiruan. Harita sirebing gagak seuri bangun anu ngua ka eta tiru jajaka anu meujeuhna rumaja. Maneh rek wani-wani ngalawan ka kaula euy. Bisa naon sia? Karek ge bisa sajurus geus wawanian ngalawan ka sirebing. Sirebing mah moal sion, moal monerisasiku, moal ngecat satunyang beas, masing dirempung ku sa RT oge. Sor nirwanana maju ku aing dipiteskeun sia tah cokor teh. Ceuk sirebing semua anu nguap, semua nu ngampas anggap enteng ka Asnawi jeung ka Iik katut ci Tatang. Hari Asnawi harita manehna nembalan tong sombong rebing, tong sombong sia. Aing emang can bisa karena ilmu bela diri, tapi aing sumanget. Aing hayang numpes kejahatan sia tiba heula, tapi aing ayeuna mah geus aya kawani sia. Sor jeung aing urang padunung ayeuna mah sia saha nu panggeulana roboh sia. Bodak kamari sore hayang ngalawanan sirebing. Sor atuh urang mimitian lah ayeuna mah. Ceuk sirebing manehna bari tatan-tatan, manehna masang kuda-kuda. Kitu deui Asnawi si Tatang katut si Iik manehna si tatan-tatan masang kuda-kuda. Sia rek diserang apa rek nyerang? Sok gunakeun tah peureup sia. Ragap awak kaula sia aya kawani mah. Ceuk sirebing manehna nangtang ka Asnawi jeung kadua baladna. Asnawi ditangtang kitu mah maklum budak ngora. Nafsuna manehna muncak, pok manehna ngomong. Tong loba ngomong sia. Sok rasakeun yeuh panarajang aing. Tang, Iik, urang tarajang babarengan euy. Siap Asnawi siap, Asnawi siap. Siap Asnawi siap, sok lah tarajang babarengan. Hayu siap.
rasakeun Sirbing. Ya. Cilung cuela. Asnawi harita ngamimitian mibrut narajang ka Sirbing. Leungeuna nyeleper maksudna rek ngahanca kana cukang irung Sirbing. Tapi Sirbing manehna geus biasa kana ribut mah. Ningali tarajangana Asnawi anu rek ngegedor kana cukang irung manehna rineh ngegilekeun awakna ke belah katuhu. Paus panarajang Asnawi ngeplos ngakan angin karek ge Sirbing ngahindarkeun panarajang Asnawi di belah katuhu serangan leungeun anu diheumatkeun ku Tatang maksudna erek ngegedor kana puceuli Sirbing. Tapi Sirbing manehna apaleun kareret ku juru panona aya bahaya anu ngancam kana puceulina. Manehna ngareuneukeun awakna ka tukang huk reuneuh paus. Teungeulan Tatang ngeplos ngakan angin. Ningali kitu mah iik nafsuna kawanina mulai tumbuh. Manehna nu maksudna rek nacung kana kakemplongna Sirbing anu tadi ngahindarkeun panarajangna si Tatang. Tapi Sirbing sakitu mah cukup kesit ningali bahaya anu ngahanca anu rek ngahanca kana kakemplong manehna. Manehna ngagejleng munur ka tukang cuela. Plos tajongan iik ngeplos ngakan angin. Ningali kitu mah Sirbing ngagak-gak seuri. Karek bisa kitu hayang ngalawanan aing. Aduh ku aing sia rasakeun ye panarajang aing sia ken. Iya. Cuelat Sirbing harita males narajang nu maksudna rek ngegedor kana puhu ceulina Asnawi anu keur ngajega nangtung. Tapi Asnawi sakitu mah cukup rikat. Manehna ningali panarajang Sirbing anu maksudna rek ngegedor kana puhu ceulina. Manehna ngareuneukeun awakna. Paus leungeun Sirbing nyamos ngakan angin. Tapi Sirbing lain jago sakatiga. Ningali seranganna nyamos ngakan angin sukuna dipetakeun ngarah kana kemplongna Asnawi anu teu kajaga. Kiu kedudes. Aw. Asnawi ngajelijeg munur ka tukang lantaran sukuna ditunyel ku tuurana Sirbing. Ningali kitu mah Tatang ningali babaturanna keuna ku tacungana Sirbing. Manehna malas narajang. Aku Sirbing. Cilung Tatang mibrut narajang. Maksudna rek mibruk awakna Sirbing. Tapi Sirbing ningali bahaya anu nyantok di hareupeun manehna. Eta leungeun si Tatang anu dislodorkeun ka hareup dipedung ku sapasang leungeunna Sirbing. Hiu kedudas celijuk. Tatang harita munur ka tukang aya kana limalengkana sabab kadorong ku tanah lega pisana Sirbing. Sirbing ningali kitu mah manehna teu anta ka sini deui nyaprot malik darajang kasih Tatang anu keur dadalitegan. Rasakeun si ayu pamales darajang aing. Cuelat kirim Sirbing ngacuelat murung kasih Tatang anu keur dadalitegan anu teu bisa disingkahan deui. Teunggelan kenca katuhuna Sirbing ngegedor kana dadana si Tatang anu keur dadalitegan. Jebron. Aduh, nyeri. Aduh. Kena bro, si Tatang roboh ngajeng jehe.
ningali baladna rubuh mah si Iik harita manehna nafsu terus manehna nyabruat di narajang rasaku sia goblok Kerbing cilung cuela Iik harita nyabruat narajang nu maksudna erek nunggul si Rebing ti tukang tapi si Rebing ningali bahaya anu rek ngancam kana dirina manehna gentak ngareuneukeun awakna semut doyong ka belah keca itu kareuneuh taos teungeulan Iik ngeplos ngakan angin Iik jijongjolong sabab teungeulan ngeplos ka bawah ku tanaga sorangan ningali Iik kejongjolong suku si Rebing dipalangkeun kieu taos dikait gedug Ajeng kita jong Iik harita nyuksruk nang kuban labuh ningali kitu mah Asnawi ningali kedua baturna anu geus rubuh ngabebengkang manehna rada hemar-hemir rada sieun tapi sumanget manehna hayang ngalawan ka si Rebing mah tetep semangat ningali kitu si Rebing ngeberak atak syuri waduh nu kieu cucunguk karek ngalawan kaing karek ku sageprakan geus naramro ay sok sia hudang deui hudang deui karek sageprakan rasa teu rame euy hok aing can gesang hudang deui sia hudang ceuk si Rebing harita teh semun nangtang barujak leeg mulak cangkeng ningali kitu mah si Tatang korenyat hudang kitu deui Iik harita teh geus ngoneang hudang bari humar harurung haye tang oy aing dikait oy kusukuna digael goblok si Rebing nya hingas oy oh Iik tapi urang ulah putus asa Iik oy terus anjir dan kege manehna capeun Iik tang oy sok lah serang deui lah aing masih kena wani kitu ceuk Iik jeung Tatang harita manehna masih sumanget teu aya rasa kasieun ku si Rebing di lain pihak harita si Uho ge sarua keur dihurup ku tiluan nyaeta ku Lukman ku Aca jeung ku si Jaja harita keur butbeut rada ragot anu eta mah lantaran Lukman aya perlawanan harita oge teunggelan si Jaja anu rek hanca ka si Uho bisa dibelung ku kedua pasang leungeunna si Uho hiu gedudas saling jeung dalih si Jaja harita dadalik juga bulur ka tukang aya kan opat lengkahna sedengkeun si Uho mah mundur saukur salengkah ningali si Jaja anu keur jajalik jegan kitu terus si Uho nyusul tepus ku teungeulan ku panarajang susulan rasakeun sia goblok ya ciri si Uho nyebrut narajang maksudna rek ngahanca kasih Jaja anu keur dadalik degan tapi Lukman ningali balada keur aya bahaya manehna terus ngacurela murug kasih Uho anu rek nyerang kasih Jaja anu keur dadalik degan ningali kitu mah si Uho manehna rada ngarengkok lantaran leungeunna si Lukman anu rek ngahanca kana puguh ceulina meh teu bisa dituturkeun ku pano manehna tapi sakitu mah si Uho rada ringkas oge manehna ningali bahaya anu rek ngahanca kana puguh ceulina manehna ngareuneukeun awakna hiu kereuneuh pos harita teungeulan Lukman ngeplos ngakan angin barang si Uho keur ngareuneukeun awakna harita carehamna Lukman teu kajaga nu akhirna bisa di kedor ku leungeun katuhuna si Uho cibron aduh
Cek Lukman harita teh carehamna beunang ku tenggelan si Uho. Dari deug munur ka tukang aya kana opat lengkah mah. Ningali kitu baladna anu hiji deui nyaeta si Aca ningali si Lukman kabeunangan teh manehna nyebrut narajang maksudna rek nubruk kana awakna si Uho. Rasakeun si Uho anjing. Cilung curelat sarawat. Si Aca harita nyebrut narajang ka si Uho rek nubruk awakna tapi si Uho manehna geus biasa ribut kana gelut mah lantaran anu di hancing sanghareupan ku manehna lain jawara lain jago tapi budak anu karek bisa kana main po gerakanna masih keneh lambat sakitu mah si Uho manehna cukup tenang ge nyingkahan panarajang anu diserangkeun ku si Aca harita barang rek antol leungeuna kana dadana si Uho manehna cukup ngegiserkeun awakna ka belah keca geser paus leungelan tubrukan si Aca ngeplos ngakan angin Aca kabawa ku tenaga sorangan manehna sesolontonan ka hareup keur sapak sesolontonan kitu si Uho malangkeun sukuna geus teu bisa dipondah deui atuh Aca harita namru ngajengjehe sabab sukuna asa dibelit asa ditengkas ku si Uho gebro si Aca namru nangkubah ningali kitu mah si Uho ngabarakatak seuri. Oh, sia hudang lain lolongseran kitu sia teh. Cangkalak je aing sakedeung ge sia modar ku aing sok. Hudang sia kakah lolongseran kitu. Goblok hudang. Ceuk si Uho harita teh ka Aca sebelum ngoa. Aca korenya manehna tangtung deui terus malikeun awakna tong somo si Uho dog bieu mai kalupasan aduh kalupasan sia malicik anjing nengkas nya gelut lengkas komo aing sia teh rek kumaha ge penting aing teu kabeunangan ningali kitu mah Lukman harita geus tatan-tatan deui nu maksudna rek narajang deui ka si Uho. Rasakeun sia ieu Uho panarajang aing. Ya. Cilung cuela. Harita Lukman ribut narajang deui ka si Uho. Tapi si Uho sakitu marancingeus ningali gerakan Lukman anu rek hanca kana dadana manehna mapan ku sapasang leungeuna anu teu bisa dipondah deui. Bantrokan kekuatan ngaliwatan leungeun masing-masing cinggereduk mata kelinu nu ngadengekeun. Dari harita Lukman dadali degan aya kana tilu lengkahna. Ai Uho mah saukur ngageser salengkah. Sabab tanalaga pisan si Uho mah leuwih rosa tibatan si Lukman. Ningali baladna anu dadali degan kitu. Si Jaja anu harita tadi anu kabeunangan ku si Uho harita males narajang. Rasakon sia Uho. Ya. Cilung corelat. Harita Jaja nyebut narajang nu maksudna rek ngacua kana gadona si Uho. Tapi si Uho rikat manehna kadanghakeun beungeutna Enggelan Jaja ngeplos ngakan angin. Barang tenggelan si Jaja ngeplos ngakan angin
Sukuna si Uho tu warna si Uho ngaganjel karena kemplongna si Jaja anu teu bisa disingkahan deui ku Jaja. Nu akhirna gedes aduh nyeri oi aduh nyeri oi aduh beungkeug Jaja mundur ka tukang aya kana 5 lengkahna sabab beteungan ditunyak ku warna si Uho nu sakitu gedena ningali lawan tilu lawana si Uho ngagagak surya. Oh anjing nu kieu patut rek ngalawanan aing sor maju deui sia ku aing dipiteskeun teh sia cokor jeung kokod mah dibere di ampun ku aing mah sia hok aduh capek oge euy ceuk si Uho bari ngatur napasna lumayan oge manehna asa kakuras tanagana sabab lawan katilu lawana ciga nu teu capek sabaraha kali kabeudangan teh koneang di nangtung ningali kitu mah Lukman nu ngacenjreng jeung Jaja katut aca ageurentes ngaharewos ka dua balada terus ja terus serang merangseg dan kege capeun si Uho mah lamun kabeunangan maneh tong dirasa we nangtung deui heuh siap Kang siap heuh kacireun ada capeun teh si Uho ge Kang we heuh terus merangseg lah dan kege capeun heuh siap Kang siap sok ayeuna kumaneh ja euy tarajang we ke aing narajang kedua kalina sanggeus aing narajang tah ku aca tarajang deui terus we tong eureun engke capeun ya siap Kang siap geus badami kitu mah si Lukman aca katut Jaja manehna tatan-tatan deui anu maksudna nek narajang babarengan deui si Uho ningali kitu mah manehna oge rada kakuras tanagana beuki dieu teh lantaran enggeulan manehna tawa tacungan manehna nu keuna kana sasaran teu lila saukur aya sekian detik mah ngorejat deui eta lawan teh nu akhirana tanaga si Uho beuki dieu teh beuki leuseuh tapi si Uho teu nembongkeun semu anu capek terus manehna ngomong deui ka si Lukman jeung ka dua baturna sok maju deui sia babarengan anjing hok sekalian lah aing kagok asong ku aing sia sok rasakeun sia yo Uho panarajang aing ceuk Jaja harita teh geus tatan-tatan rek narajang ka si Uho rasakeun Uho celat sepeluat Jaja harita nyuruh narajang kasih Uho nu maksudna manehna rek ngarah kana anggota badanna si Uho ningali kitu si Uho manehna gentak ngareuneukeun awakna kahanap lantaran sameran leungeunna si Jaja disasarkeun kana beungeut manehna hiu karedeuk plos tenggelan Jaja ngeplos ngakan angin karek ge cengkat si Uho di belah katuhu Lukman narajang rasakeun sia ayo Uho ya curelat separuh harita Lukman nyurut narajang nu maksudna erek ngegedor kana puhu ceulina si Uho anu keur ngareuneup ningali kitu mah si Uho rada kawalahan oge manehna tibabaranting mundur ka tukang awas dengan Lukman ngeplos ngakan angin tapi si Uho barang mundur ka tukang teu apaleun si Aca geus aya di tukang manehna
teu antapasini deui ningali si Uho anu ngagajeleng ka tukang suku da ngacecekeun keuna kana bobokongna si Uho anu teu katirtenan ku si Uho. Huk hiu jebron anjing goblok licik siapa anjing ngabongohan ti tukang anjing solonton si Uho nyolonton kahareup sabab dicejuk bobokongna ku si Aca harita teh ningali si Uho anu keur sosolontonan totolon jauh kahareup si Jaja teu antapasini deui manehna nyusul tepuas narajang ka si Uho anu keur sosolontonan rasakeun sia Uho ayeuna mah curelat sabarut ningali si Uho anu keur sosolontonan kitu ku si Jaja ditarajang harita teh anu teu bisa disingkahan deui ku si Uho leungeun katuhuna ngageblok keuna kana purukna si Uho geblok wow kubrang si Uho harita teh rubuh ngabebengkang nang kuban sabab bonukna digebrok ku si Jaja harita teh geus ningali kitu mah ningali si Uho anu geus ragrag geus roboh ngabebengkang harita Lukman kacorelat muru ka si Uho anu keur nang kuban harita teh sukuna geus teu bisa disingkahan deui ku si Uho najung kana cangkengna si Uho rasakeun sia Uho hiu jebron kuliti si Uho harita teh ditayong ku si Lukman mustakar kebab manehna gugulitikan ningali si Uho anu geus rubuh ngabebengkang harita teh kareret ku si Rebing ningali balana anu geus roboh ngabebengkang si Rebing harita teh manehna keur huthead keur nya hadepan Asnawi anu beuki dieu teh beuki bayangan serangana aduh si Uho roboh aduh aing geus capek aduh jeung waktuna kaburu beak deui capek aduh isukan dewe nya waktu cenah kabujang seep cenah palawargi aduh capek ngagelutkeun mah dicekapkeun sakieu wae dongeng kanggo dinten ayeuna hapunten nu disuhun hampura anu ditedak wilujeng kan